Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng emang dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu kapihatur nyaeta judulna Munjung Kabeurit Atanapi Dedemit Gunung Warangas. Dedemit Gunung Warangas ieu karyana Ki Leuksa anu didongengkeun ku juru dongeng Mang Dedi Mulyadinata. Ka pamirsa sadayana anu mika cinta, mika resep, mika dedeh kana dongeng Sunda, kana budaya Sunda mangrupakeun dongeng Sunda, mangga atuh urang pedar carios anu kakantun dina dinten kamari. Kumaha lajenganana supados henteu nyangkolong kana waktos, supados henteu gantung danguan pamirsa sadayana, mangga atuh urang pedar wae lajengan carios Munjung Kabeurit anu atos dikantunkeun dina dinten kamari. Kumaha lajenganana mangga kaparayun sadayana geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Sok atuh prung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng acara carita. Dina judul carita Dedemit Gunung Warangas karangan Ki Leuksa. Cuduturi Manjen galur carita Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabangunan tulubikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pirintingeun nggoning urang lumampah di alam dunya. Priyogi kaulungan di acara kenging panggedeuna teh. Pamirsa sadayana, Mang selaku admin Terah Sunda pituin ngadedel ieu dongeng dipidangkeun di channel ieu kanggo pamirsa sadayana anu mika suka, mika resep, mika cinta kana budaya Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Ieu acara ku Mang dipidangkeun kanggo pamirsa sadayana salaku kanggo hiburan kanggo pamirsa sadayana ngarencangan dina sagarupi aktivitasna. Mudah-mudahan aya bahan katampi ku pamirsa sadayana. Mangga atuh geura kaparayun sadayana. Kasugeng para wargi, kiwari bagian anu ke-82 dina jujutan carita Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos disungsi dina bagian anu ke-81.
Pedaran Mang Dedi kebegat kuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di lembur Cilangkap. Khususnya atuh ka Mang Lonyok harita anu geus galungan deui bae jeung ngebah lemud. Dibantu ku siluman kedua pihak kanana nya. Bah lemud dibantu ku siluman ucing sedangkan Maronyok dibantu ku siluman sero. Tunda para pemirsa, kaayaan anu keur tarung nyatana bah lemud jeung Maronyok kiwari urang kocapkeun kaayaan di lembur Cilangkap khususna kabiru hati kadua anakna nu katelah si rentul teh. Kasugri para wargi, can urang tunda heula tarungna bah lemud jeung Mang Lonyok nu dibantu ku siluman di dua pihak kanana. Aya urang kocapkeun kaayaan di jero lembur Cilangkap. Harita teh si rentul geus balik di kebon berjing mamanggul daun sampe keur para domba. Sedangkeun di imahna geus sadia dahareun keur ngantiran bapana, nu geus biasa sok diantiran teh tengah poe. Bapak cek ke dianturan sama asa geus borang pisan ya. Cuk si rentul nanya ka indungna nu keur ampleng-amplengan nyupah. Tok atuh harita dijawab. Acan Ujang. Lantaran emak teu ngadagoan Ujang kumaha moal capek lamun tuluy ka sawah. Wayahna anturan heula bapa maneh bisi geus lapareun. Oh acannya sok atuh kajiekeunna ku nyaela daresep bari ulin cok. Sok loba manuk di cawah mah cok kajiekeun mah. Oke, syukur atuh. Kan kade di jalan sing ati-atinya, sabab jalan leueur nyatanyakan mah da eta pancuran Mbah Jimin bocor cenah mah. Jeung deui lamun rek balik ulah poho ngalak kacang panjangnya anu harora teu keur coya sambal. Hap ya, mah poho ja uing ge hayang. Cek si rentul berjeng namparan koja. Kenceling we indit muruk ka sawah bangun rusuh. Lantaran si rentul mah rasakeun pisan ulin ka sawah teh. Balik nasok murid berjeng mawa dukut ke para domba. Lalampahan si rentul barang tepi ka sisi sawah. Ada? Si rentul ngajenghok keruas lantaran katempo anu keur galungan meulikeun karami. Sarta loba sero jeung ucing keur gerelu, atuh meuli colohok si rentul teh gawena melongwe kanu keur tararung. Ayo, ngacahan nu keur garilu teh bah lemud jeung bapa, kurang aja teh si lemud nya eueuh bosanna, tapi naon cababna loba sero jeung ucing wah bahaya yo, bapakku ditulungan ku aing. Cek si rentul ngomong sorangan. Berjeng terus lempang di duki gancang bae. Manehna ngrasa melangkam jadi bapana nyatana Mang Lonyok bisi kateter jajaten ku bah lemud. Bisi katitih pangarti cenah ku siluman ucing. Anu memang gagah rongkah. Sedangkeun hati si rentul geus bisa neguh ka naon-naon anu kajadian. Malahan magit nyaho kana datangna siluman ucing. Barang datang ka sawah deukeut pakalangan tarung si rentul meulikeun ka ngarenjag. Lantaran nempo bapana anu geus leuseuh sakujur awakna ngucur ku kesan. Napas ngahegak bakat ku capek. Sedangkeun bah lemud tambah galak bae. Awakna kalah beuki leuwih kuat sarta gagah. Atuh pantas we sabab kasurupan ku Prabu Raga sarajana siluman ucing. Nu kira ka bapa teh kadesek siluman ucing lain lawan-lawan bahaya lamun kieu mah yo. Kumaha carana yo cangkan bapa uing salamet wah. Aduh hadit
Ku aing gantian, bapak tina balik ka imah, daya cucing mau aya nu ngujag. Cabab ke disangkarepan ku ciluman cero, nya kitu ah. Ceuk si rentul dina jeroning hatena, sok nunda koja jeung wadah cai dina galengan. Jeung loncat ka tengah pakarangan tarung. Gebeg atuh Bahlemun ngarenjang, sabab aya si rentul datang. Atuh tarung rada kaganggu. Mana balangah sakedeung, dina kayaan kitu bedog manglonyok nyamber kana tarangna. Hieu, koyot! Cer atuh getih hina ngucur. Tapi aneh, Bahlemun teh kalah leuwih galak bae. Jika nun teu nyeri ngajadi kadek tarang oge. Yok, gabung atuh Bahlemun. Ngarontok ka Mang Ronyok. Tapi siap, bok cangkeng ditonyok ku si rentul. Galeong, gebru Bahlemun rubu. Korejat hudang deui terus raog masang kuda-kuda. Bapak, ulah di lawanan mah, buru-buru balik ya bapak macok, gak balik kena ya imah kuing tidak diladenan. Cek si rentul harita teh. Bari ngaret ka bapana nyetana Mang Ronyok. Tapi siap atuh harita bot cangkeng ditonyok ku si rentul. Galeong Bahlemun rubuh korejat hudang deui terus raog masang kuda-kuda. Lang atuh Mang Ronyok ngahulang sakedapan, tapi barang rek maju deui karasa leungeunna komper. Lantaran geus haban bae dibuntang banting ku Bahlemun. Mahna kadasak hampir teu kuat atuh barang ditah balik teh buru-buru we indi teu ngaret di kanatna. Ngan geus ada anggang ngagorowok harita teh. Si ati-ati jang, kade seremut teh galak. Hop, berebut atuh Mang Ronyok lumpat buru kalemurna. Siasa tenagana dibawa lumpat, barang nempo musuh kabur Bahlemun amekin. Deg-deg lumpat musuh-musuh. Tapi gewat atuh diudag ku si rentul. Hiu, jebek punuk letam piring. Gebruk Bahlemun rubuh melikeun ka nyuu. Barang rek udang deui dijejek bobokong lapisan. Atuh bening ngaharegu bari jeung muringis. Oh ya, coba ya. Kurang ajar sia wae kerendun sia. Aing mah memang kada diajar sia dulu. Pantes kurang oge, tapi ari kiamah geus kolot, teu pantes lamun kurang ajar teh. Ya rasakeun. Hiu, jebro ditampilin deui lebah puhu celina. Golepak Abah Lemun teh ngagoler baka kulir. Terus gegeruan minta tulung buru-buru ratusan ucing nyamperkeun. Nyatana ka si rentul. Atuh meunikeun karipuheun si rentul teh. Terus bae buk-buk ngajongan ucing sawareh ditewak tur dibebeutkeun. Tapi eueuh gunana lantaran ucing ratusan gero atuh si rentul harita. Heh kelo, turungan aing euy. Cenah, buru-buru atuh sero nyamperkeun geur perang deui jeung ucing. Atuh beuki rame bae. Ucing dilawan deui ku sero. Sedangkeun ki parangpang masih kena ragot gelut jeung patih murugul. Ari Bahlemun aya waktu keur hudang korejat hudang srog masang kuda-kuda. Kanyarina teu dirasa haok nangtang ka si rentul. Joy, jelema ge Joy. Maju jeung aing sia woyak. Aing mah mundur, maya kakuatan sia nu sanyana. Nya bener sia teh siluman nu gagah. Aing mah lain siluman sia. Tapi manusia asli goblok tuan. Cek si rentul bari jeung ngarajang deui. Perpletik anu bulu di ngalayan nyambar kana beungeut. Awak ditawak ku Bahlemun. Tur diparilitkeun tapi awak si rentul milu marilit. Barang jeung kitu sigu kencan ninggal kana iga burung Bahlemun. Ayo. Ulantaran kerasa nyeri terus leungeun si rentul dilesotkeun. Barang jeung kitu peureub si rentul ngaju kana gadoh. Hiu, ayo. Jatuh, awawong, Bahlemun ngawawong sungut calawak bari jeung muringis. Tapi barang rek digorok ti corona, kaburu mundur ka tukang srog masang deui kuda-kuda. Burileng panon Bahlemun teh jadi galak sarta seukeut teu beda we jiga ucing garong. Nempo kitu si rentul waspada jeung iat lantaran geus nyaho yen Bahlemun kasurupan. Bojar sia da Joy. Hiot! Sebelum atuh Bahlemun darajang gancang ngalir kilat pisan. Atuh si rentul teu bisa ngejat gep tak si rentul digegel ku Bahlemun. Aya leungeunna atuh nyekek kana beuheung teu beda we jeung ucing anu ngarontok beurit. Atuh si rentul teh meuli adu belajar hayang lesot,
Tapi bah lemud jika nu edan, sirentu dibuntang banting ngencang atuh jika kabapana tadi we. Ngan baik adik mangronyok mah weduk sedangkan sirentu mah kulitna udu. Atuh tak na teh teu nepikeun kanggeus kucur ku getih. Kitu deui tina beheungna. Tapi sirentu bisa keneh ngalawan ka bah lemud. Lengan ngarawel punduk bah lemud terus nyekek satarikna. Tapi eueuh gunana da puguh geus kurang taraga. Ragamang kana beungeut bah lemud daradaan nyakaran beungeut. Ramona aya nu keuna kana panon kuak bah lemud dagoro panon bulaeran diuh ku getih. Ayo. Bah lemud mundur bari shot ngaresotkeun sirentu. Jeleng sirentu teu mundur bari jendahan kanyeri. Beheungna nyanyautan. Tak-takna karasana asat semplak. Tapi semangatna kalah nambahan. Keuheuh ka bah lemud anu geus nganyeri ka manehna. Tok sirentu ngomong deui harita. Tak padu deui cah. Ai oge mah ceng ala dina anu kitu patut cah. Ai kajen adu tutumpuran yang cibatan mundur mah. Montong susuma na sia ulah banyak. Ulah urang ajar. Cek bah lemud keheuleum pisan. Terus ngusap beungeutna dedak sakala panon waras deui. Malahan mah ditambah galak. Yoy! Jeung atuh harita bah lemud ngarontok ka sirentu. Tapi sakali ieu mah dipapag ku peurutna anu buleud. Hiu. Loe! Cibroan kana beungeut cer getih bijil tina irung bah lemud. Atuh beri ngagoak bah lemud teh. Ngan bahin teu namru, kalaka beuki galak bae. Syak atuh nerajang ku peurutna ka sirentu. Lep apongos perut. Bah lemud nonjok angin. Barang jeung kitu sirentu ngababuk punuk abah lemud. Hiu. Loe! Geburu bah lemud rubuh. Tapi barang rek dipinok kolejat bah lemud hudak. Kawak atuh perut sirentu ditewak. Benang pisan pigilang leungeunna terus ditarik sakaligus. Tonyong sirentu teh nyelontor geburu rubuh. Barang rek hudang deui rob loba ucing anu muruk ka sirentu. Atuh teu bisa walakaya sirentu teh. Pada nyakar jeung pada ngegelan digegenyang kulobaan. Mu ahina sirentu teu usik deui leus teh tangan pangawasa. Antuk nama lesoe sirentu harita ngaleupaskeun nyawa. Geus kitu mah buriak ucing-ucing teh bubar. Tinggal layon sirentu ngajoprak dina tanu. Sakujur awakna raget tapak kuku jeung sihung ucing. Getih oge munikeun ka ngucur sakujuring awakna. Bocah deh sia ina mah. Sugema ieu teh. Aing jadi mah dulu sugema jika nyamah hudang deui kasiran ku gelo teh. Aing mah camat lah riwayatnya. Heuh, dicacag gua ibang hudang deui euy. Cek bah lemud ngomong sorangan bari jeung ngarugas bedog. Terus kadeketan kana layon sirentul anu geus burat bared urut panyakar jeung pangega ucing. Sedangkan siluman sero geus bubar katawuran lantaran teu kuat ngelawanan siluman ucing. Bah lemud harita rek nigas beheung sirentul. Maksudna mah sirah jeung awak teh dipisahkeun cenah. Lantaran ceuk pamikir abah lemud mah sirentul teh boga ajian pancasona. Atuh coba pikir deui harta ge diteuk-teuk buheung sirentul teh. Mendingan sakali ngadek langsung sapat alias buntung. Iya. Moal hudang deui ayeuna mah sia. Hulu sia dipisahkeun jeung raga sia. Tentu sirentul teh kodor saliana. Ieu hulu rek digantung sia ku aing. Mojar sia wala. Cek bah lemud beri jeung nyana buuk sirentul anu gondrong. Atuh babari dicakana teh. Giwiwing eta sirah teh dijingjing. Nah atuh barang keur kitu harita. Anah hiuk aya angin ngegelebug tarik pisan. Uyo, Gebut bah lemud harita ngarenjang sakar tebak. Gebug sirah sirentul teh murag teu karasa. Ari bah lemud culang cileung juga bangsa. Dak dumadakan hatina ting serebak. Sieun jeung loba kahariwang. Ari sabab Prabu Ragas geus kaluar tina badana. Air hayat siluman ucing geus baralik deui.
Bahlebud ngerasa sieun jeung keung. Kawanina leungit deui, barang kerucuran cileun kitu korejaak sirentul teh hirup deui. Lantaran can tepi kana mangsana. Sakabeh tatu anu aya dina awakna leungit, belager deui we jiga sasari. Haok atuh harita sirentul. Hei Damud, Uyo, cak cia madu deui lamun nyool mah cia gagah. Aing mah kabur atuh mundur cabab aing wani keneh ngaladinan pangawasa sia. ulo itu eta si rentul. Bahlemu ngarenjag. Terus ngarerep ka sirentul. Berang breh melibun celik bakat kuruwas. Heran campur jeung sieun. Lantaran sirentul geus waras deui. Jag-jag waringkas eueuh tanda-tandana tatu. Boro-boro ning tapaku ku ucing najan duhungna anu geus potong oge geus waras deui. Teu aya tandana tatu. Bahlemud meningah ulang bari melong ka sirentul. Kunyang ka kang yang mod. Heran nya maneh. Bener, aing heran dulu si anu geus hirup deui. Aing maka aing ada saya yakin. Ye anak si ronyok teh manusia tapi siluman. Hah? Nadin ciluman cak aing, ulang acat cak wani ngahina ka aing. Nate nyawayin aing ke manusia asli. Nyaho. Tapi si malai manusia nu asli dulu. Nyawa atuh. Tapi manusia bohong. Dasar manusia balebug. Hayo teruskeun ge sia gelut jeung aing cah. Wah batin bacot. Aing can coba gelut. Cek sirentul nangtang tarung. Atuh Bahlemud oge meninga buring ka nafsuna. Ayeuna mah eueuh kasieun sorog maju sarengkah. Ulang ajar nangtang sia pejuh kain. Yoi! Sebelum atuh harita, Bahlemud nubruk ka sirentul. Akhirna gerdi we galungan. Seri tonjok, seri banting, seri jejek jeung seri gitik. Seri tampilin jeung seri bubutkin. Tapi sirentul tetap kuat. Najan heueuh dibuntang banting oge ti karasa nyeri. Jigana teh kuat jiga awak wajah. Atuh Bahlemud ge kaget. Mangkaning ciluman ucing geus barali. Arek ngambat deui moal bisa lantaran riweuh ku gelut. Tungtungna mah Bahlemud teh jeleng mundur. Maksudna deuk nyobaan ngambat di siluman. Tapi sirentul nubruk manten ti tukang atuh boro-boro ning nyambat siluman. Ngarenghap oge ampir teu kaburu gerdi we gelut leuwih rame batantan. Cabonyang cia lemun, cabonyang. Ulang ajar sia babi. Hei cabonyang. Ulang iya. Hoi, Ayo. ayo iya. Hop. Ayo. Tuah cabonyang. Tuh jiga bayangan ngamuk nuak ngawi kaya ngabinasa ka Bahlemud. Tapi Bahlemud oge teh telah boga keneh kakuatan. Kuat ngaladenan pangawasa sirentul. Sedangkeun sirentul beuki gemeseun bae ka musuhna. Lantaran hayang males da puguh maneh lagi 3 kali dipaehan ku Bahlemud. Ari manehna encan kungsi hasil maehan ka Bahlemud. Anu matak tarungna bebeakan. Sakabeh kakuatan dibijilkeun. Tapi teu kuat ari ngarubuhkeun Bahlemud mah. Malahan mah Bahlemud geus ngalugas di bedog. Turut dibubat badut ngincang ngatuh nyebetan musuhna. Tapi sirentul oge bisa keneh nyingkah. Bedog anu ting kolebat teh atuh bisa keneh disingkahan. Atuh plus pos eueuh nu keuna. Bahlemud mulikeun ka keuheuleun pemusuh anu linghas teh. Terus nyerang teu aya eureuna. Sorana ngahiumbang baraan jiga nyeruan kabur. Lila-kulila sirentul teh kawalahan. Mimitina leungeun kasabot buria getih bijil. Cekok deui ka tarang. Buria getih ngucur. Habek deui ka dada. Sabot getih bijil. Tungtungna sirentul teh rubuh deui teu kuateun deui hudang. Terus kegerungan nahan ka nyeri. Yuh, aya cobat ampun nyamud ampun yuh. Ampun uing yuh. Ampun uing yuh.
Serentul harita ampun-ampunan barjeng ngagoler tanpa daya. Sedengkeun Abah lamun meuni bungaheun pisan sabab musuhna geus rubuh deui. Kolepat bedog kana dada, terus diteken sakaligus. Seret dicabut deui. Buria getih biji meunikeun ka ngagawor. Ari panon buria boncelik terus dibalik, akhirna karala kelas. Sirentul ngaheunjalkeun nyawa. Sirentul harita geus 4 kali ngalaman pae. Harita majikan leuwih ripuh, awakna rata dikadekan ku Abah Lembun. Sanggeus ngerasa puas Bah Lembun harita seuri menikeun kalanggakan. Hehehe. Buai anya masih anya cang pejuh setan dieu. Jika nyama hudang deui teh hoyak. Siapa bae nama raca dicacag waing jung sia geura mantong ka hedat hoyak. Aing rek malik sia ka luhur. Ceuk Bah Lembun berejeng meresihan bedogna. Sanggeus kawilang bersih sup eta bedog kana sarangkana. Leos we indi teu ngaret di kana layon Sirentul. Angin leutik ngahiliwir manuk ricit di sarada dijajapkeun. Jiga nu ngajapkeun Bah Lembun anu balik berejeng mawa hate nu bungangan. Bunga nu teu aya papadana. Ari sabab manehna geus hasil ngalehkeun Mang Ronyok. Geus hasil ngabinasa Sirentul. Bah Lembun ngagedi gelempang bangun gagah beungeutna danah. Sanggeusna Bah Lembun jauh. Ana hiuk aya angin ngagelebug tarik pisan. Seak nebak kana layon Sirentul sewuk ngajauhan sorana munggah ngaguru. Sukma Sirentul jiga aya anu mawa anu jauh. Ngablesat muruk ka Gunung Warangas. Kasugri para wargi. Can urang tunda kaayaan alam manusia alam nyata. Tenden sakedeung tangtu kahareup kasampeur deui ayeuna. Urang kocapkeun alam gobul wujud atawa alam siluman. Khususna di negara siluman. Para wargi, jual urang pusurku perhatian urang, nyatana keayaan di negara siluman beureut mangkuk di Gunung Warangas. Harita teh Kanjeng Raja Prabu Warangga teu ngayakeun merpayaksa. Diriung ku sakabeh para penggawa kerajaan. Patih anu jujur jeung sikap katutulah paksa araya kabeh. Sabot kitu Kanjeng Prabu Warangga ngandika. Para penggawa kabeh. Anya kaula geus 4 kali nemahan pati. Geus 4 kali pinanggih jeung ajar. Tapi banyak ku kaula katempo geus datang deui ka dieu. Jika nyama geus ngerasa bosen meureun. Kitu saur Prabu Warangga. Mari jeung teu berjauh ku anjeunna mah tos kasawar. Yen putrana nu jujur Raden Raksa Jagat bakal suping ka payung para penggawa. Nuhun yaya we abdi praetos ninggal Gusti. Yangin kumaha atunya juang putra pada dicajak kaji. Acara pisina pemulana joy Gusti. Cuk dijeluk bangun bingung. Manehna teh kacida melangna kerajaan nu meraksa jagat. Wadir, disinilah deui menang katunggaraan. Tapi Raden Raksa Jagat can tepi ka tipis tulisna. Sabab can himponan kana janjina. Janji siapa ji? Rencangan anak kaula teh sinang ajaran baik nu saloba-lobana. Paling saeutik ke 5 kali manehna baheula geus kedah sumpah. Rekuat nyajan berupai 100 kali genya. Ya itu kesanggupan anak kaula teh pagi.
5 kali lulus di arah subaha jeung rasa bosen cantuku kau lagi di hampura satajur diangkat jadi raja anom di dieu patih timbalan ngiringan Gusti saurna Kanjeng Raja nyarios daya pisan sakabeh ponggawa eueuh anu bisa ngahalangan kana pangharapanan. Barang kergunem catur kitu, anak kurutak Raden Raksa Jagat sumpir. Sor kapayun brekdek ku payun ingkang rama, cong nyembah mulikeun ka alus. Bagia Raden anyang ama. Mangga inggih sing cengang kasyep. Saur Prabu Walangga. Ramana majikan geget pisan soca melong ka Raden Raksa Jagat. Bukan jengama. Putra wayah ngaraos taakos 4 kali pecat nyawa ku putra wayah karaos nyerina janten manusa tetela abot serta seueur dodoja kali gogoda ayeuna ku putra teh karaos yakin pisan kasuran amat teh leres janten manusa teh gampil ama hapunten putra teh ama gogejing ieu hampura pisan Raden. Tapi wayahna ulah wakah hayang balik ka nagara. Nomor gina ama hijab kudu nyumponan heula janji. Paling saeutik ngalaman paeh teh kudu 5 kali. Upami tos 5 kali ama mun geus 5 kali kakara ama bisa narima kana kedatangan hidup. Sakitu ge hampang keneh kasih. Sabab lamun nurutkeun kana janji hijab mah baheula eueuh berat. Apan bareto hijab geus kada janji. Yen rek sanggup jadi manusia najan kudu ngalaman paeh 100 kali ge. Timalan Tah, ayeuna kakara 4 kali. Tapi hijab geus ampir beak harapan. Kumaha karasana are jadi manusia? Coba amak minta jawaban jujur, Saur ramana atuh bari jeung neuteup. Atuh meninggarin jaga Raden Raksa Jagat teh. Anjeunna ge emut kana sumpahna baheula. Barang inget kadinya munikeun ka ngarenjag reuwas. Duh hapunten Kanjeng ama. Putra wayah rumaos takabur tos kena sumpah nu teu dibarengan ku kasadaran. Putra teriweuh janten manusia teh margi seueur pisan gogodana nyerina kabina-bina. Ngalaman maot nilobana 4 kali teh kalimpang abotna ama anu mawi putranya dari hapunten we ka Kanjeng amarehna putra teh dipayun tos aban sombong sareng takabur tos ngadakeun sumpah teh karana dipikir heula rumaos ka jurung ku hawa nafsu tak kitu ama repot karaosna. Walona atuh Raden Raksa Jagat harita bari jeung nyembah deui ka janten ramana. Estuding sajujurna pisan dina ngomong. Sabab karasa balukarna lamun teu nurut ka kolot geuning kieu balukarna. Jodoh teuing kasih. Geun bae sing sabar sing tawakal. Oleh kana kasalahan bagi hampura pisan gua mah. Tapi ngunaan hayang balik mah ulah waka. Sabab can lurus tina ngajalankeun pancen hirup. Ayeuna mah brawe geura balik deui ka manusia. Waruga hidup masih kadeh lengkap. Ama sanggup ngomean deui wayahna sakali deui mah. Sing sabar jeung sing tawakal anaking. Jeung ngadeui sing nyaah ka kolot hidup di alam manusia. Sabab ku ama katempo yen mangronyok jeung nyiruh hati teh kacidanya euheunna nya ka hidup teh anyaki. Saur Prabu Walangga jiga nu ngajujurung. Lain tega ka putra ngan kudu kuat nyekal pamadegan. Komo deui hiji raja mah leuwih kuat.
unjuk semangat jeung ama putra waya segan ngiringan we sadayana timbalan jeung ama sajadi estokeun pisan kun ama. Cong Raden Raksa Jagat nyembah kusakuna praponggawa disaksian bangun watireun pisan. Budak gedamian. Ku ama mah burung dikalingakeun anyaki kalawan mawa hate anu ping sereblak. Raden Raksa Jagat undur di payunan Kanjeng Raja. Leos indit balik deui ka alam manusia. Kudu nyomponan janji sakali deui. Ari para penggawa nu ngomong. Maralong we ngadedapkeun ku paneuteup. Kabeh ngaduakeun sangkan raja anu lulus ujianana. Ari Prameswari meuni ngeclakeun Cisoca teu tega ningal putrana ngandangan tunggara. Tapi teu wantun ngahalangan kana pangarsaramana. Da tujuanana memang hade pikeun ngawarah nu janten putra. Sanggeus kitu atuh harita Raden Raksa Jagat Tileleyan nagara. Kasubri para wargi, can urang tunda kaayaan alam siluman. Khususna ka Raden Raksa Jagat anu harita jeung ka Ratinagara. Siluman beurit. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam nyata alam manusia, khususna kana layonna si rentul teh. Manuk recet nisarada, kaayaan alam beuki beurang bae. Sedengkeun atuh si rentul harita teh layona ngagoler keneh dina taneuh can aya anu manggihan. Lantaran teu jalma anu wani nglampreng kalebah dinya. Kaayaan di sawah katida mata keueungna, tiiseun jeung geuman, asa loba siluman anu balawiri di dinya. Padahal mah panon-poe kreumeujeuhna mancaran. Panasna meunikeun kamoreret. Layon si rentul ngah cepat di sawah teu aya di malire. Kasudi para wargi, tumali wanci nyapih alatan mangsa misah cagi carita urang tunda heula. Insyaallah enjing manidi baris maju bagian anu ke-83 dina mangsa tur acara anu sarua. Manidi ngaharepkeun serat laporan ti alo ngeunaan ieu daya pancar studio oge. Saran sareng kritikan demi kamajengan Mang Dedi dina cara tata jeung cara mawakin ieu carita. Serat alo alamatkeun ka alamat ieu studio. Hatur nuhun kumarupi perhatosarana, pujeun kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa sadayana sakitu heula dongeng Sunda munjung kaberit atanapi dedemit Gunung Warangas. Orang tunda heula ieu carios urang teudeun ieu carita. Tunda dihanjuang siang, teudeun dihanjuang sieum, paranti nyokot tinggalkeun. Insyaallah enjing urang pedag deui kumaha ieu kelanjutanana atanapi lajenganana ieu carios dongeng. Hatur nuhun ka pamirsa sadayana. Mudah-mudahan ieu carios dongeng atanapi kasenian dongeng Sunda tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah. Tiasa janten rencang ka pamirsa sadayana dina aktivitas pamirsa sadayana. Sakitu anu kapihatur ti Mang selaku admin ti ieu channel Sunda Pituin. Hapunten segala kekirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga